Hidup penuh liku-liku, kadang harus kuli-kuli. Aing minggu ieu kuduna mah ulin. Ieu kolot aya abis ditaheun. Urang ya hayang tanganjang. Nanaon bayar tuh kolot. Aing sawah wis ucayan. Karaca aing paeh kabeh. Geus teu boga duit, pusing aing. Dia nganya bae di tah bagawena. Doraka dia ngalakana kolot mah. Geus gawean. Tak kolot, ada yang ngepe deui. Japang bar salalahunan tong ngomong. Lain kitu bah. Atuh paham buah abah ge, ja pernah ngora. Naon bae tah poe Minggu. Iya lagu segala. Ben. Dia ngajak anak aing ulin. Izin kok gebrak sawah dia ku aing. Ieu teu bah. Saat maka dia ajak ameng eta uben. Berak ulah. Sarobes ya kehed. Ulinnya ama eta non bedana. Anak jeung bapak kalakuan teu beda jauh dia. Izin kok gebrak sawahnyaan ku aing ge. Iya abah, beda atuh. Ameng sareng ulin mah beda. Sama nyambung. Syuh. Kalah karena Ubed bae. Ubed. Ulin yuk. Gua angti isuk itu karena pas kolot angti bisa ulin. Itu tadi losen ku abah dia. Ya aku dia losen. Tadi yang gereja. Kalau saya ulin. Yuk andong. Woi. Dia kadi. Nahan ya. Nahan. Cina tadi losen dia. Warang, supal. Ngolo dia mah. Aduh, Bet. Jahat. Yahudang. Gak sih, ada mesti kota. Itu lain gore mah ieu di kampung ngeunangeun amat sawahna mangi harejo dan di kota mah boro-boro aya nu kieu atuh ieu. Assalamualaikum, Abah, Babung. Assalamualaikum Abah Bro. Abah Abung. Abah Abung bisa di kota mah berak bro bae pengen. Alaman amat ya. Ngomongna ihnya, bahnya. Waalaikumsalam. Nah dia kadi. Rek ngajak Ubed ameng. Dia deui. Kali diuk yo. Pesetan apa? Galak amat buat jawara. Kayak dia. Wih, dia korek kemajuan amat pakai sepatu boot segala naon. Nah, Nikolot ngomong naon buat tanya kana passion bu kori mah. Gaul, Bro. Geus menjauh lah Abah, ngabaca geus ka diuk ya. Abah nek nanya, iya di kotaku mah kabana ka diuk. Siap. Tadi enggak, Kak. Nah nama sih kan bijitannya. Hiji deui ya. Dan karek datang lah yang bijitan bae. Lain kumaha ing ada yang pembaras sosial di kota ribut bae. Pugunya orang mengenai kekerasan bah di kota eta. Gede-gede demo, gede-gede kisruh, mahasiswa segala nanti orang tadi kan dia. Acar bae demo ge. Lain ngomong-ngomong kori Ubed terus ageng kori ya. Dilihatin ngali. Ubah munculannya ngising. Dia pagawe ngisi mah ngisi. Astagfirullah dia hati deui bae. Geus juga di dia menjulak ka mana cicing. Ngising, Bang. Enggak cicing, kudu ngane kana kolot dia. Cekang. Cicing di dia. Ajo kumaha urusan nasi tiba heula kulina ngising we eta mah ya. geus ka eta mah aturan tina puyut apa. Ajo kumaha? Urusan Tadi orang hayang balik ke kampung, hayang usah di kampung. Kota mah ripuh bah. cocok. Aida enak kumaha? Hayang nama doang ieu, Bah. Teu pantes beus saeng doang dia hayang gawe ka kota. Ih, Mutagen henteu doang saeng deui, itu rada herang kitu. maju dia mah bantuan aing bae di sawah. Cicing ieu dia deui nganyeun ibae. Cicing. Berjahat ih. Bah, us kuat, Bah. Maju ka itu. Sekali salam pun kena nyirang daknya. Ih melet, bah melet, ih melet, umen melet. Jebura koneng.
tahu. Koneng na bukur. Bukur koneng. Bang, Iya sisa datang berag-berag amat. eta ieu ninggalkeun tah. Ih, make ninggalkeun aw. Diragakeun. Dia gandeng. Iya ngolok bae tadi losil-losil. Abah jeung anak galak bae. Teman-teman tengah baik. Dia ini baik. Hidung bah. Tak tai lain. Lain muncul dia deng. Ih, Eng Muin. kangen ada dia. Muin, kangen Muin. Dia semakin baik wari maan. Oh, aduh. Semakin pijejakkeun jalan mana? Jeung dia bae tadi gorenya. Ai ku garan yang itu dia ngesengannya nyawa. Ai ngaliur. Baik. Segera balik ke kan itu. Cek abah ge balik. Balik rumah aja jeung abah di dieu. Oh, ai balik aing baik. Baunya Geus ganeng dia. katai. Kadang tai gitu. Geus ganeng hayu balik. Balik. Abah ini sing celana bae. Cai deh. Kayak ibe yo. Meper. Mantap.